Iya, kata si Stajo rek naon teh imah nyerang dah euy. Oh, aja mah. Oh, gua si Sardi anu teh nyerang dah teh beja-beja ieu teh. Masukin Enggal. Di mana? Masukin. Ini dia. Masukin Enggal. Besar dulu, kan sangka anjing menpanggil Sarjon. Sudah, kerja kami. Aduh, Sarjon. Datang tukal tako. Ih, lain. Hari ente kamar anjing istimewa geus naon? Aduh. Bulan pokoknya mah. Segala geus kieu heuh. Mantap. Ya, kumaha tah carana bisa aya kadinya nya? Eta masih belum bari pisan aya asup teh. Atuh tinggal ge asup naon susahna nyong. Ayo sih gerebeg. Gerebeg. Kayak heula naon lagi ngomongkeun naon. Ai ente ngan geus kira ini ngana. Hantu nyong. Ayo geus naon? Ngaku sih ya. Tah, ceng ge eta mah. Mun teu ngaku kan dilaporkeun sia ka lurah sok. Laporkeun naon nyong kayak heula nong. Heuh, Ulah sok main ente Masuk main ente kamari lapor ente. Mana geus nilai sok. hantu. Eta Awas masuk ya. mitah jalma nyong. Geus naon ente datang kadinya sok. Tah, si aing ge. Ayo laporkeun sia ka lurah sok ayo. Yo, ku aing telepon sa lurah sok ayo yo. Atuh nyong ulah sok main lapor-lapor nyong. Ari geus geus naon sia. Iya, jadi kieu caritana mah. Kumaha? Lapar euy. Nyirang da bogeun sangu moal nya. Nyirang da heula minta sangu. Miranda, yang sangu tuh ya lapar. Ayah. Kela. Masukin Enggal. Di mana? Ini dia. Masukin Enggal. Ih, masukin. Enggal tuh, masukin. Oh, jadi gitu cari tangan Sarjon. Lain teh ngomong ti tadi atuh ente mah. Hah, geus aya ka ditu heula lah. Kemana? Dahar. Eling kamu teh. No.